Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqat illa wa farajahallahu amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para ajengan, para asyatid. Alhamdulillah hadir dua mutiara, Al-Habib Alwi beserta Al-Habib Abdurrahman. Afwan ya Habib, sebetulnya yang harus duduk di sini Habib. Saya mah pendengar aja Bib, saya mah pengikut penderek karena saya pengamal ahlu baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi padzakiri. Tapi berhubung duitnya sudah dikasih ke saya Bib, jadi mohon maaf, daripada nanti Habib bekerja capek saya yang untung. Anggota kepolisian alhamdulillah hadir dari awal. Semoga semakin berkah Bapak polisi, panjang umurnya, cepat naik pangkatnya. Tak lupa sahabat saya Bapak Kanit Hendra, Kanit Sabara, alhamdulillah. Ini kayaknya mau intel ini, soalnya nggak pakai seragam. Ayahanda tercinta Bapak Haji Kusmiadi SE Sare Enjing, karena beliau suka tidur pagi sama dengan saya. Cuman kalau beliau sudah miliarder tapi saya masih miliar. Bapak-bapak tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ada Bapak Kepala Desa Karangtawang hadir, alhamdulillah Pak Kuwu. Nah, puntennya Pak Kuwu abdi di luhur ayeuna mah gitu. Sekali-kali Pak Kuwu bisa majar urang teh payu di luar gitu Pak Kuwunya, padahal payu. Tenang Pak Kuwu, tenang. Pak Kiai Jaja, kemana Pak Kiai Jaja? Pak Kiai Jaja ulah ngalegit, Pak Kiai meletik da teka ciri dicing-cing di tengah-tengahnya hese teka deuleu atuh. Ibu-ibu wabil khusus Ibunda Hajah Epi yang masih momen dipoto, tapi ieu dengekeun uing ngaji dibayar uing teh, kalah-kalah pepotoan bae itu haji deuleu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmat anugerah yang diberikan kepada kita semua yang hadir. Insya Allah
yang hadir di awal maupun di tengah ataupun yang di akhir semuanya mendapatkan rahmat dan barokah. Apalagi ini acara-acara yang luar biasa. Pertama balutan dari mensyukuri nikmat Allah, pembukaan home dekor interior. Mohon maaf bila saya salah menyebutkan, maklum saya keluaran dari S6 SD kelas 1 sampai ke kelas genep, tenggalaman SMP, tenggalaman SMA. Alhamdulillah kaciri ari nu sakolana di handap mah sanajan tempatna di luhur padu dibere kleo leutik 2 iji, mending nu di handap dibere kopi segala macam aya. Sallu ala Muhammad. Aya buhur teu hurung. Si Baim gawe im tega sugan mere cai nu kieu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada junjunan alam, paduka revolusi umat Islam sedunia, Habib tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'at tabi'in tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini sebetulnya kultum bim saya, kuliah tunggu makan. Jadi jangan lama-lama, keburu dingin nasinya bib ya. Ya Pak ya, tenang Pak, aman Pak, cacing masih aman Pak. Niat dari Pak Haji Kusmiyadi adalah syukuran. Yang pertama pembukaan toko baru. Semoga ini toko yang keberapa Pak Haji? Toko yang ke-10. Berarti Pak Haji dengan saya ke surganya duluan saya, karena saya udah di surga, Pak Haji mah dihisab keneh. Yang kedua pelulusan AA Teja yang sudah lulus menjadi sarjana, dan toko ini beliau yang langsung jadi ownernya, jadi BM ya. Aeja BM nama bos muda. Aeja ulah jauh-jauh jeung uing, Aeja kudu boga nomor rekening uingnya. Aejanya tenang, Aeja kamana be diantir Aeja sok. Yang ketiga adalah milad dari ibunda, istri tercinta Ayah Haji Kusmiyadi, Teh Epi yang ke 17 tahun. Pak Haji mah 17, anaknya bagus 2 genep. Mabruk alfa mabruk. Semoga Teh Hajah Epi semakin bertambah umur, semakin bertambah keberkahannya. Yang keempat, diberikan kesehatan, mensyukuri nikmat rezeki yang halal dan barokah. Jadi di awal sampai akhir tujuan nama menta barokah. Leres ente? Leres ente? Bapak-bapak hoyong barokah. Lupa punten teu acan kasebat rakana Pak Haji anu ti awal Pak Haji Wawan Awawan. Hapunten teu kasebat margi awan caket bae di ditu di juru. Jadi tertutup. Jadi ieu teh kembar siam. Lamun
Abdi jeung Wajunet kembar sial atau Wajunet. Nya dua anak kembar, jala di jalma jeneng kabeh, jala di jalma kabeh. Ai urang keresek sugan. Di malam yang mustajab, la turaddu doa tidak akan ditolak ialah pertama Lailatul Jumat, malam Jumat. Apapun doanya, apapun permintaannya, apapun permohonannya, baik permohonan dunia ataupun permohonan akhirat akan Allah kabulkan jika kita berdoa pada malam Jumat. Oleh karena itu kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Giring, dak geus ngawaledang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina wa jami'i ma a'taitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat ya Allah innaka antal alimul hakim. Hiji urang buka Allahumma barik lana. Ye tadi keur mimiti dibaca bapak-bapak geus inget kana pimarojak tanah wakin ada barat nyaho aing geus salapar beuteungna. Pak polisi hapunten abdi mah bahasana bahasa kasar. Jadi lamun bahasa halmas teh teu tiasa. Sinarang abdi teh karasan makhluk kasar, Pak. Lamun aya nyebatkeun ka kuring makhluk halus kuring teu ikhlas teu ridho dunia akhirat, Pak. Geus nu penting maka harti belah. Ya, cung nu tadi nyebutkan Allahumma barik lana fi marojaqtana. Wah, boleh nih. Ham nih. Tenang, Pak, tenang. Jam 22.44. Ya Allah, barik lana. Kami semua meminta keberkahan fi umrina dalam umur kita semua. Umur yang berkah, bukan umur yang panjang. Dah hese malamun umur panjang batul matetep nunggeus ge marentap haeh. Aya aki-aki umur 115 tahun geus babaturanana nu dipenta teh naon? Menta maot. Umur anu barokah sanes umur anu panjang unggul. Atawa umurna pondok usia masih muda sudah meninggal, apakah itu umur yang tidak berkah? Mohon maaf, keberkahan umur bukan dari panjang dan pendeknya usia, tetapi keberkahan umur adalah sejauh mana umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk taqarruban ilallah. Umur anu beuki deukeut jeung Gusti Allah. Aya sehat barokah, aya udur barokah. Sehat barokah kuat dipakai sholawatan barokah eta ngaranna. Aya sehat kuat dipakai mini soccer, kuat dipakai futsal, kuat dipakai tenis lantai, kuat dipakai olahraga, kuat dipakai ngopi, giliran ziarah, giliran sholat berjamaah teu kuat. Bejakeun cek aing sahabat eta teu dengekeun baim sia ulah pura-pura teu kadenge. Ya Pak Haji kemabatahan Pak Haji, iya anak buah Pak Haji bae. Futsal kuat, mini soccer kuat, tenis, solawatan. Nah,
Geus hayuh ting laluak liuk tadi ge heuai dihitungan ayat 17 kali nah. Umur ku umur tersebut menjadi tambih caket sareng Gusti Allah. Umur ku berkah itu di sisa-sisa umurnya tidak ada kebencian terhadap siapapun. Mohon maaf Bapak polisi yang dirahmati oleh Allah, sekarang itu zaman-zaman fitnah. Kiai jeung habaib keur diadu-adukeun. Urang mah aman lah. Surang mah tiba heula nage cinta ka sahabe ulah boro-boro ka habaib. Urang mah lempang nalatah takil ala ahadin la ala fihi wilayatallah, kita tidak menghina seseorang la ala fihi wilayatallah, barangkali orang tersebut sedang ada dalam wilayahnya Gusti Allah. Ulah boro-boro habaib, kuring mah ka polisi ge hormat pisan. Saking hormatna lamun kuring rek ngaji teu make helm aya polisi balik deui kuring. Eta kunaonnya Pak polisi lamun misalkan abdi rek pangawasan padahal mah di kopeah. Ningali acuk coklat teh langsung sesak napas. Langsung ka apotek meuli sangobion. Reuwas we jeung reuwas. Padahal mah ngegel moal polisi teh. Tapi reuwas. Padahal di hiji waktu Pak Kadit kenapa kalau orang pakai helm itu tidak ditilang, kalau orang pakai kopeah ditilang. Padahal cek kuring antara helm jeung kopeah kuat keneh kopeah. Sok teu percaya nu make helm bebeutkeun helmna beulah moal. Beulah kopeah sok bebeutkeun satekar kebek beulah moal. Hede Pak polisi bener. Bentar Pak polisi. Aing nyaho-nyaho geus di borgol aing siga namanya. Moal mah di borgol da make gelang tuh gelang. Wa barik lana fi rizqina. Setelah kita memohon keberkahan umur, kita memohon keberkahan rizki, ulah hayang rezeki anu loba percuma ari teu berkah mah, mendingan rizki anu barokah. Cek kolot mah barokah teh saeutik cukup loba nyesa. Pak Kanit gajinya 15 juta sebulan cukup dia, barokah Pak Kanit. Nya amin bae heula Pak Kanit eta malah. Nyaho 15 juta di mana itu. Baim gajihna 16 miliar setengah im. Nya engke lamun Iran geus menang. Kena rame Iran ya Pak polisi, rame Iran sekarang, wah di Facebook, di media sosial Iran. Tetapi tenang Pak polisi, tenang Pak TNI, ka Indonesia mah moal waranieun rudal asup teh naon sababna kurang Indonesia mah rudal teh di harakanan. Atuh buktina baso rudal. Di Iran mah dipake perang rudal teh. Balistik lah teh nyaho naon politik tik pokona mah lah. Nyerang di Indonesia lompat ke pasar baru baso rudal di harakanan ku ibu-ibu. Rizki yang berkah pun sama dengan umur yang berkah, ialah ketika kita diberikan titipan rizki oleh Allah, kita menjadi lebih dekat dengannya. Kalau rizki tersebut menjadi jauh dengan Allah, berarti rizki itu hakul yakin, bukan rizki yang barokah. Boga duit, saetik, daek sedekah barokah. Duit loba teu daek sedekah, mohon maaf Pak polisi tidak berkah. Kadang-kadang mah mending keneh duit saetik jeung loba duit teh. Balageun keneh nu saeutik. Sok bener. Bener teh. Sepakat teh. Duit saeutik urang masih kena bisa tergolong orang-orang baik, orang-orang dermawan. Tetapi duit geus loba moal bisa. Coba. Bapak-bapak gaduh artos 50.000 bagi 2 25.000 daek teh. Daek.
Sok pakuwu gaduh artos 50 juta bagi 2 daek teu moal. Nah cekolot mah waluya bae waluya wayah perlu aya bagian jang kondangan aya jang balanja aya jang nyandung aya geus tunang-tunang iyalah lalaki sarua bae nya Pak Polisi tenang bae sama kiai pun sama senang kalau istrinya 2 itu senang Pak Polisi. Karena apa? Karena kalau istri 2 itu ada serep Pak Polisi juga kuring ayeuna 2 minggu can pernah nyabak istri can pernah pakarit ieu geus 2 minggu 10 poe di luar bae pas peuting kamari malam kemis mah cenah men cenah haram jadah cek aing teh nya kitu mah aing teh kudu boga 2 boh 3 masna wasulasa waruba ari ngaroko mah geus disamsu tak kade nu ngaroko di samsu eta 2 3 4 eta teh rokok nyandung. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Kansas kami anak nakal suatu saat akan sadar ngan teu sadar daroko kansasna kaburu bangkrut. Ada sejarah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu meser kebun korma 200 hektar. Sabaraha? 200 hektar. Wa net sawahna 200 hektar. Miskin keneh. Sayyidina Umar mah 200 hektar meuli kebun. 200 hektar itu bukan bilangan yang sedikit tapi luas. Lamun rek nyieun imah bisa sabaraha imahkeun. Ek nyieun perum ge bisa. Dina hiji waktu Sayyidina Umar bin Khattab ngontrol. Jadi meser heula tanah teras dikontrol can geh ka jajak sadaya. Can geh ka pendak sadaya di handap pahayu bere dahareun bae ada aing henteu ieu. Kumaha urusanna ieu teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marukan aing mah teu mah beuteung sugan. Kopi eueuh, lapis eueuh. Cai herang bae dikira soang segan urang. Sayyidina Umar bin Khattab tacan gerengsen ningali kebun korma anu 200 hektar wih dan ningali waktos parantos nunjukkeun lebat waktu salat. Ternyata begitu lebat ke masjid imam dan makmum sudah melaksanakan salat 1 rakaat. Jadi Sayyidina Umar dongkap ke masjid teh rakaat kadua. Tidinya Sayyidina Umar rengse salat langsung silaturahmi ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, hada fitnah. Ini fitnah. Kebon korma anu nembe dipeser ku abdi teh fitnah. Buktina kuring ka kantun salat berjamaah 3 rakaat. Halo Pak. Halo. Sayyidina Umar katinggalin salat 3 rakaat. Kebon korma dibikin ka Kanjeng Nabi. Pak Haji engkus katinggalin berjamaah engke tokona dibikin kawing hiji. Amin gitu kalau wah amin. Awas Pak Haji. Jadi memang kita itu harus kaya. Kudu kaya teh ayeuna mah jalma blangsak mah geus diece dilelejeg kiai make sampingna samping naon teh nu musim aya teh wadidau. Wadimor di Karangtawang Bib kalau berjamaah apalagi lebaran momen Idul Fitri itu di absen Bib BHS urutan sop pertama. Bener. BHS-nya yang pertama itu BHS Masterpiece hargana ge 3.700.000. Oh, kiai kudu make sarung 3.700.000 ieu mah make samerengkel deui. Dipakena lamun tahlil bae. Kedua Atlas. Kalau Wadimor itu
sopnya deket bedug bib. Di pancenah kitu hudu zinatakum inda kulli masjid ari ka masjid teh kudu gararaya. Urang terek menghadap Allah make baju pang alusna, make sarung pang alusna, make kopea pang alusna. Ieu mah kopeah geus dua warna hayu dipapake keneh luhur hideung nu handap beureum da weureu kacayan. Kaha ade pejabat mau sampai kitu, mendingan pakanit lah. Pakanit putih. Putih kecil kayak tai cak-cak ya mah. Ah, geus padu sada belah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz Rian tanggung jawab, kemana Ustaz Rian? MC, mana MC? Ini durasi waktu berapa menit? Sudah selesai kah? Nan? 5 menit deh. Aman cacingna? Aman. Wa barik lana fi auladina. Setelah umur yang berkah, rizki yang berkah, para putra, anak-anak berkah. Nah insya Allah dalam momentum pembukaan toko baru bertepatan malam 1 Muharram, Pak Haji ngayakin acara grand opening kalah hahajaan luar biasa make videotron halus ya. Aya panggungan ke kamari pembukaan apotek mate di ditu beda banding eta mek jualan obat, bau obat. Aya nama alus interior gagah. Semoga tokonya menjadi toko yang berkah. Anaknya anak yang berkah. Istrinya istri yang berkah. Umur Pak Haji semakin berkah. Alhamdulillah Pak Haji mah soleh. Kuring ge kamari dibawa ke Abah guru sekumpulku Pak Haji miluna koperna. Bener ih dong pasar dong. Oh, dahar ge ngeunah im mente mah moal ngarasa geus hanjakal aing baheula teh dipoto ke dibikin kanyana im. Ngeunah pokona bakso Malang hargana 135.000 moal ngarasa nya mah im moal. Moal nya moal geus. Alhamdulillah uih naik pesawat. Sampai nu pesawat pertama ya Pak Haji pengalaman Masya Allah itu geus budak gideg. Ieu Pak Haji kumaha ieu Pak Haji naon turbulensi tanaon ngagerecek ieu Pak Haji ieu kumaha nabrak karikil tanaon ieu teh gereja Pak Haji cicing ulah ngajak ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah jelek teh paeh teh jadi aing. Atuh lamun dina pesawat mereka mana lumpat, na mobil bisa lumpat, na motor bisa lumpat, bisa ngajeleng. Rek pesawat rek lumpat kandi, lumpat angger kana lautan, aya calangap lauk QA, sia modar sia langsung teleg geus. Hese. Semakin berkah Pak Haji. Dan Pak Haji adalah contoh suri tauladan. Pak Haji mengajarkan kepada keluarganya cinta kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, siapapun yang ingin mendekat dengan Pak Haji diterima dengan lapang dada. Itulah suri tauladan. Kuring mah milih-milih heula babaturan teh kuring mah milih-milih heula. Aya sakira-kira babaturan rek ngadi mendut mah kajin sia tong babaturan jeung aing. Iya bi pengalaman. Assalamualaikum sehat. Aya uang tiis teu duit aing ngagolak kabeh ekna sia. Nya pan ada kenjem duit gitu. Aya artos tiis. Weuh dina kulkas ge keur pinuh ku daging da kamari usum kurban. Weuh duit ieu duit aing mah ngagolak kabeh. Rok rek kumaha sia? Rek diriungkeun di balai desa. Moal. Urang pilih-pilih heula babaturan teh. Wah, iya lamun misalkan babaturan jeung jalan ieu pasti ujang-ujungna dene ujug-ujug duitnya. Ieu teh bade bayar sakola cenah arikeul pertama mapan nginjem mah bener ngajual begeutna ge begeut belas kasihan gitu. Begeut nu diruksak teh disesedih
jika nu can diseseuh 7 mulud da supaya dibere adi geus dibere mah haram jadah di WA teu dibales di telepon teu diangkat panggil pura-pura teu kenal sia nyungsep sia dina jembatan Cipikul hese asbak balik lah. Jadi pada intina Pak Haji, setelah tadi pertama kita berdoa bersama-sama. Tujuan Pak Haji mengadakan acara ini bukan untuk riya, bukan untuk takabur, tapi untuk tahaddus binikmatillah, untuk mensyukuri nikmat Allah. Semua kolega, semua saudara, semua kerabat diundang bersatu dalam naungan sholawat burdah Imam Al-Busiri, di mana sholawat burdah dibacakan mual aya bala bencana, mual aya longsor, percaya kudu percaya ka aing geus aing ngomongna cicing. Lamun sholawat burdah dibacakan nu nyeri suku ge waras. Lamun misalkan ayeuna geus sholawat burdah nyeri suku angger keneh nyeri eta mah geus takdir tarimakeun bae. Sing bala kacamplung kaditu kadi lah kabululapan ongko beuteung geus pokona Pak Haji berkah, Pak Haji keluarga sadayana sareng Abah Haji. Abah halo Bah engke beus ulah ngaliek Abah nya Abah bener eta Abah bener nu sok memilu bae jeung ziarah ka kuring jeung Mah Haji engke juang joget deui joget gambusnya marawis teu cing juang joget gambus nang mayar kagok geus bayar teu cing ulah kabaralik teu cing geus mam nu gambusan deui. Mudah-mudahan udang sadayana kacandak barokah tina sholawat burdah Imam Al-Busiri, karena Imam Al-Busiri adalah salah satu ulama waliyun min auliyaillah yang mendapatkan keberkahan tina merangkai sholawat burdah. Dan ingat, ada satu bait yang saya ingat ketika Maulana menyebutkan bahwa bait burdah itu bukan semua karangan Imam Al-Busiri, tapi ada satar-satar sani yang dilengkapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam bait pamablagul ilmi fihi annahu basarun, itu Imam Al-Busiri ngeblank teu bisa neruskeun deui. Tetapi wengitna diimpenkeun ku Kanjeng Nabi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi maca sholawat burdah ialah maca sholawat anu langsung dijajahan ku Kanjeng Nabi ka Imam Al-Busiri, pasti barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقريبنا وضحينا ومولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى من كل ساداتنا أصحابي رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل نياتنا نيات المخلصين وعمالنا عمل الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء الصالحين وموتنا موت الشهداء وانشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan malam hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama guru-guru kami, bersama saudara kami, keluarga kami, anak cucu kami, masyarakat kami ya Rabb. Maka dengan keberkahan majelis burdah yang penuh berkah ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Andai kata orang tua kami, ibunda kami, ayah kami masih ada di dunia ya Rabb, maka ya Rabb berkahi umurnya ya Allah, kuatkanlah iman Islamnya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Andai kata orang tua kami, ibunda kami, ayah kami, guru kami sudah di alam kubur sana ya Rabb, maka jadikanlah kuburnya taman surgamu ya Allah. Terima amal ibadahnya, ampuni semua dosanya ya Rabb. Sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah ibu kami, ayah kami, keluarga kami yang sudah di alam kubur sana ya Rabb. Maka dengan keberkahan majlis yang penuh mulia ini ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami dengannya di hari kiamat di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabb, izinkan mata kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabb,
jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, masyarakat kami saleh au salihah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah ya Rabb untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan ibunda kami, ayah kami, untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabb, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat, cabutlah nyawa kami ketika kami salat, cabutlah nyawa kami ketika kami sujud di hadapan-Mu ya Rabb, majikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan bil jasadina wa ziyaratan bil ilmina wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa dal hisab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah terkhusus tokoh Haji Ingkus, mudah-mudahan tokohnya berkah, mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya rahmat keberkahan khususnya bagi keluarganya, umumnya kepada kita semuanya mendapatkan keberkahan dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'alan nabi Muhammad.